Aduh hampura Bu Haji. Maker penting tedeken sare. Ieu kaberangan aing mah ah. Ingat kasih iya merenya. Oh, ingat kasih ieu hampura ke geus dipelancan. Gampang eta mah gampang. Ayo Bu Haji rek ka mana sih? Milu urang balanja yuk barang. Balanja. Mama ka imah we nya ngepel nya. Tong kayak gampang isukan deui. Ayo urang milu balanja. Rek balanja ka mana sih? Aji kampe, kurang shopping ayo. Gusti mah diajakan ya. Gusti. Ibu Haji. Ambe teu pusing wae mah ingat wae kasih iam. Lah mata hayang healing sabenerna mah. Orang healing eta mah nyaho bahasa healing ti mana? Nyecek budak we, pan bahasa mah pelasiran Bu Haji. Supaya emak tong inget we kasih iam. Ayo. Ayo buru Bu Haji. Ya Bu Haji ari ngarang ngomong mah nya keur peuting mah teu daek sare da inget wae kasih ieu. Oh nyaho ngaranna ge tinggalkeun anak mah. Iya. Alhamdulillah iya. Susah sih ah. Sok kenal banget. Eta si Iem karena kebara poe ti imah menyepaha ka indung. Iya mah udah ya. Tuh wau ah mau ada mana sih ah? Kunaon sih mah? Iya kunaon Bu Haji. Iya maneh lain sih. Lain. Apa sih Iya mah? mah udah indung sia ya. Siapa kat bedegong pisan ka aing geuning ya. Mana kuat teu ngaku ieu indung sia. Haji tinggal kunaon. Cuma jadi tablo. Haji. Ya. Ora kasih kakak sih iya. Haji kunaon sih ieu Bu Haji ampun. Ya, kasih. Iya. Sugan eling teh mah sugan mah. Kita si Iem lain sih mah. Oh ada si Iem irungna ge sarua mah. Jam. Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji. Mak, Kunaon Bu Haji ah? Gusti, urang ngimpi amprok jeung si Iem mah di jalan. Gusti tengah diudang ke ti tadi meni kuat eling-eling. Ah, Nah, untuk tadi ti iswa ngimpi naon? Ngimpi naon? Ya, tadi teh urang rek jalan-jalan jeung emak. Terus Pas kitu teh di jalan amprok jeung si Iem mah. amprok jeung si Iem. Terus tapi kumaha cenah cenah? ngaku ka emak jeung ka urang teh pajar teh teu wau cenah saha maneh cenah gitu. Piraku Bu Haji. Ah, Eta naon sih kila-kilana mah? pas ieu moal ngaku kitu lamun balik ka emahnya Bu Haji. Sugan mah mun sukses teh teu ngaku deui. Alah kumaha si Bu Haji ambung ah. Embung sampai tadi aku ku si Iem. Jaga can aya kabar wae nya. Kumaha si ieu Bu Haji? Ah, aing mah. Hanya mudah-mudahan we maan teu eta mah cuman kila-kila doang. Apa peda Bu Haji hati isan ti brasare ieu. Hati isan meureun Bu Haji. Ulah sampai atuh Iem sia teh mohokeun aing. Oh, eta mah meni judes banget mah di nu ngimpi teh. Pajar teh teu wau saha cenah maneh cenah kitu. Mudah-mudahan entong kitunya Bu Haji. Ah, Heeh, moal sugan Geus eta ya. ngimpi. geus peren da Bu Haji, marek uihnya. Hayu mah ayo. Geus Oke kuliahna panderinya. entong sare wae di luar Bu Haji. Geus pindah ka jero. Ah, Hanya berangkainya tuh dage mah peda ti sungkul angin itu segelebu. bukan mungkin single bus ki Bu Haji geus nya mah geus peren ieu kitu lagi nya. Ayo mah nuhun nya. Marek uihnya Bu Haji nya. Ayo. Nuhun nya mah nya. Nya. Lamun bener si Iem tengah buka aing. Ah, jaba lamun ngimpi masuk pi beneran wae. Bung sampe si Iem tengah buka aing. Ah, menang nguruskeun aing teh leutik piraku si Iem tengah buka aing. Ah. Bu Haji sagala ngimpi tuh dage ah jadi we mah kapikiran wae pan.
Udah capek banget. Digawe 24 jam. Molor jam 2. Udang jam 4 subuh. Muni sagala dicabak, sagala dielap. Namun aing teh era ku tatangga mah geus balik. Aing mah moal sanggup da lila-lila di bubujang di Bahrain. Capek banget. Namun teu butuh mah teu sudi jadi babu teh. Aduh. Coba beri beteng. Dahar oge dibere we daging onta menila liat daging onta. Oh iya, jelema anu laliwat Bu Haji ge eus ya ka mana nya. Si Iem jadinya ka Saudi teh. Aing mah kitu carana mah si Iem ka beuli sakupi Kumaha sih? Aing mah. Ku aing didoakeun ca Iem ulah sing sukses Iem. Aing mah kesel lamun tatangga sukses teh aing mah teu geunahan teh aing. Unggal peuting aing mah teu bisa hees mikiran si Iem. Mak, geus di mana? Sia ngomongkeun anak aing. Ya biasanya mah nunjuk-nunjuk meni bedegong, mama cenah naon geus bedegong wae. Si Iem jadi mangkat ke Saudi. Jadi tembokeun ku sia, kedeung ge anak aing mah sukses. Bedegong ya, di ditu ge kete dununganna teh judes, kete dileog ku cai panas si Iem. Mah nyaho teh baheula di Aceh teh ya. Dileog mak, ku cai panas. Aing mah teu embung nyaho nya. Aing mah nu penting mah aing mah ieu ngadoakeun anu balalager, nu penting mah si Iem di ditu teh berhasil ya kitu balik teh. Ya mak, di Saudi mah kumaha amal perbuatan si Iem di dieu. Di mana-mana teh kitu tah. Si Iem ya di dieu teh ya bager henteu ka emak. Kata tangga somea henteu, tah di ditu teh dibales emak. Mama boga anak judes oge nya kapan mama si Iem teh hutang injem taka dibayar, tah di ditu ge kitu dihesekeun mak. Hayang nanaon teh. Pan si Iem mah kedeung-kedeung seueur, lambungna heneg. Emang geus di mana si eta? Geus cenah mah ulah dipikiran we, nu penting mah si Iem di ditu aya telepon nyamanya. Oh ge kabar. Oh, nya eta mah diberikan nomor HP Bu Haji teu? Ya aya nomor Bu Haji mah nya, cuman eueuh telepon ka Bu Haji. Nya tanyakeun ka sponsorna, Mak. Teu apal-apal pisan, sponsornya saha, Bella? Apa sponsorna Bu Haji oge? Lain ka Bu Haji lain, ka orang lain. Bu Haji mah teu nyaho nanaon. Ya ada Bu Haji mambungon, peda ieu na saeutik. Duitna. Da ka Saudi mah. Ada sia mah uing mah baheula oge nya eta nya. Dulurna lanceuk uing mah. Kitu sia disiksa di Arab ge mah balik-balik teh meuni loklok leungeunna mah. Nya si Iem mah ulah atuh Bella. Banyak si Iem di dieu ge judes ka tatangga komo teh di ditu. Teu wau saha-sahana manehna, culang cileung we nyamanya di ditu nya Wah, mah. aing eueuh can pernah digebugan, piraku ku batu digebugan di leob. Nya si Iem mah baheulana di dieu oge kitu wae ka emak. Nya ku emak we bayangkeun, emak teh udah diizinan wae emak. Mah mantak sukses ieu mah moal. Buktina ka anu geus-geus ka Taiwan, ka Singapura, ka Hong Kong. Ayo mana? Emang kajian imah? Emang ka beuli lahan? Henteu. Ya mantap ku aing teh diizinanna mah kitu Bella. Nya Nya can murugul manehna mangkat sorangan ka ditu. nya emak we joledak jadi kolot teh tuh udah galak we ka anak teh tuh udah mama. Ya joledar pantes da anakna ge joledar. Lamun anakna bager mah aing ge moal joledar ieu Bella. Nya mana tuh udah judes wae jadi si Iem teh betaheuh. Ya moal bener ngomong jauh sia mah. Jadi mah si Iem, hayang teh kudu doakeun lah si Iem di ditu tita disiksa lah kudu nunganana lah. Nyangu, biasa anyar, ingat kama Oda. Udah bising nyangu teh ya, nini sorangan wae. Nini can nempo-nempo ma Oda deui Pero boga laukna ieu teh nyambel, lalabna doang Pas kitu nini teh aing mah mantap ku aing didoakeun Iem sia teh tong sukses lah aing mah. Pasti bedegong sungut da moal henteu balang sake jelema eta mah bedegong wae. Hutang we pikirkeun cek aing mah. Ku teh ka mana ieu? Aing tes nyangu biasa anyar. Jeung Soalnya ma Oda. Sia dianteun-anteun deui. Karunya bohong. Sia mah aing ge nyaho. Kamali sia teh nu Kira bilang ka asana lah ku aing. Udah lama kita aing banyakeun urut deui Aing ge nyaho sia teh. Wow. Ame kabagian duit Saudi. Nyawa kebagian nyawa. Aing ge nyaho sia teh teh anu bageug teh saha wae mah di lembur si Iis cenah si Bella mah judes nyaho aing ge sia teh lah. Mana mah hatena kos kitu wae. Nya lain kitu aing mah nyaho sia mah. Geuningan baheula sia.
Aji incem teh ditinggalkan ku anakna emang sia sok nampo henteu aya geuning giliran maoda ku sia Nah, diteko ini wae. teu wau ka hajin cema. Saha teu wau. Tatangga sia wae kieu. Jeung aing mah ieu aya teh si mau teh nya. Nyawa ah tadi aya jeung aing. Naon? Aing geuleuh banget. Da si kunaon si geuleuh wae ka si ieu. Itu hidang aing sih sukses ini. Moal ieu sukses ki atuh Sia sukses mau cek sia. Ya, teu nyaho sih. Karena milik jelema mah kan teu nyaho bela. Ya ge baguran sih mah. Kalau di ieu ka wae musuh. Aing nelpon can ka sia. Permanya lamun misalkan nelpon ka sia kan dia pasti ngiriman ya isnya. Duit udah dibeli kan gak mau udah pokoknya dipotong heula sapeda ujung duit tas. Masalahna nomor aing teh nyaho. Lamun teu dipotong ti heula moal mantak ingatan Teu kudu is. dipotong ya lamun hidang mah keke dibayaran bela. Da aing teh eta teh duit menang ti mana? Menang capek salaki aing duit sapeda teh. Geus ke lamun ngiriman ka sia ku aing potong heula nya saya ulah bebeja ka Maoda. Kalau mungkin ngiriman ka aing mah paling ka Bu Haji. Ka Bu Haji wae da manehna mah da. Da eta sih Bu Haji mah caper wae manehna mah. Ih, ini Bu Haji sia naon tuh? Naon? Aing berondong wae. Oh, eta teh cak saha maneh. Ini lagi mana malah duitna ieu nya, takkan meuli nya geus ngomong-ngomong ieu jeung aing mah nya ieu. Ulah jeung Maoda, kami sing teu nyangu. Biasa deh ti poin biasa deh. Sia ka imah we hayang Mah, mah. sia mah poin tadi seueuh. Sia mah teu sopan banget sia Bella ini. Nu na imah biasa anyar. Heeh. Biasa main hadondaan. Aing ka imah we. Udah mah we ka ieu nya. Teu lupa beas. Heeh. Heeh. Nang geus kieu kan meuli ieu lah bumbuna nya. Duh, salaki aing balik ya. Ah, aing mah salah aing ngiriman wae. Nyawa boga salaki mah kudu kitu ah. Ya, aing 20 deui sia nya. Nyawa kudu inget kana utang mah. Saya mah dipohokeun we abang-abang aing teu nagih da. Kapan besi? Saya jajan naon ki aing meuli opak hayam teu. Bunga mau dilalap we. Lalap naon? Terong nya. Heeh. Heeh, geus selatan. Poin tuan nya. Heeh, Gusti jeung mau udah eta we di Ciwitan alabatan saya sabeurit meureun. Pertian. Nah, Mama. Anak aku mungkin suai anak marik kami Saudi, Mama. Les. Ini batu pagawean loba sudah yang diutang. Nam, Lah, minta kadang. lah Mama. Ah. Ini cara rapi, mereka kursi-kursi di 8 boga majikan teh mending gajinya gede mah digawe di luar negari teh gini kan karasa banget capek gaji di bangsa etik ge 3 juta ge kurang tapi capek banget sare heula aduh kurang molor aduh Watiam, nah mama les ente mama nah ya mama Daniel aja. Ingat kamar, capek kok gitu mah yang balik. Ingat kamu Oda kenaon di imah. Arek balik enakeun ku tatangga. Kudu kuat tapi kasar tahu bawa duit 17 juta atuh. Emas 15 kilo. Asal geus amprok jeung si Bella ge, si Bella mah ngomongna pinyerieun hate wae ka aing teh. Tos nu geuleuh we ka aing jeung si Iem teh ampun tingan Bella aing salah naon ka sia. Assalamualaikum, Mak. Kunaon, Mak? Waalaikumsalam. Mak, ieu urang nyangu biasa anyar, inget ka emak nyangun can, Mak. Gusti heuh emang can nyangu Iis. Heeh. Nuhun nya Iis. Saeutik mah teh aya sambel eueuh lalabna doang. Sakieu ge alhamdulillah Iis inget keneh ka Ma Oda. Oh, Mak inget da eueuh anak ayeuna mah emak. Sorangan we teh kunaon ngadumel wae. Amprok jeung si Bella mah kitunya pinyerieun wae hate lamun geus ngomong teh. Kunaon cenah cak manehna? Ya kitulah ngadoakan si Iem teu pibenereun wae. Ye. Maja teh si Iem di ditu disiksa cenah moal sukses lah moal berhasil. Ulah ngadenge si Bella mah teu
gituan milik sugan ya milik nasi iem mak. Nya heueuh Kajian gagal wae nya oge. heueuh kajian di dia si bedegong oge nya buat teh di ditu mah majikana bager. Ya kunaon dan si Bella teh ka emak teh kos nu geuleuh wae. Gimana masih kasaingan mak. Bajar teh cenah sieun si iem kabeuli naon-naon manehna henteu. Nya kitu ari nu sirik wae ka jelema mah. Eta kumaha mak eta non si duit teh kamari. Duit naon? Pulsa cenah geuning mah dibodoh ku manehna. Lapor Iis, lapor. Heeh. Malah disalenggorkeun ka hutang. Oh, Gusti ting. Makanya eta nang hutang injemnya mak. Nya heueuh. Gusti ting langsung dahar wae beri beuteung mak. Salahnya orang ngomongnya nyaman geus ah. Geus dahar deui we, dahar deui mak. Manis. Kunaon mak? Maingat kasih iya. Geus tong diinget-inget wae sing si Iem nang keingetan ka emak. Mah kudu kuat gitu nya Iis. Heeh. Lobakeun mah ngadoa ulah ceurik mak. Eta nu bakalan nulungan si Iem teh ti kajauhan. Kuat-kuat teh nyeri pisan Iis. Nyeri. Kapan engke indah pada waktunya teh ya mak. Nya Lagu eta mah teh. mudah-mudahan nyok amin gitu mak. Ih, Amin, mama. amin. Ya heeh tuh. Ini Allah kabar, geus arek ka 2 bulan. Kita ngomong-ngomong cerik-cerik geus baru Pak. Ngeunah nya. Ngeunah Iis. Heeh, pare anyar. Pare anyar. Heeh, urang mah kajen teu boga sawah oge boga pare anyar mak. Alhamdulillah nya Iis. Emang emak ngasa gue teu boga nya. Sapur. Ka manakeun wae eta Ya mah. dijualan wae kan bahasa aya si Iem pan. Geus mah ulah cerik wae mudah-mudahan sing sukses. Ayeuna geuningan eueuh balik teh biasa mah geus balik deui nya. Geus terbang can eta teh urang mah jadi pertanyaan teh. Teu apa da eueuh kabar. Nya meureun nya kumaha unggal penting oge bari jeung teu bisa salat oge emaknya. Kumaha sih baca Al-Fatihah oge nu penting mah ngadoakeun si Iem. Sugan mangke geus 2 bulan mah sugan aya kabar mak. Sugan nya. Bisingan can dibere nyekel HP teh ya kudu nunganana ari di ditu mah mak. Geus anu jadi kolot mah nya doa we. Kamari geus mata tanya ka Bapak Ustad. Heeh. Aya geus aya cenah si Iem teh di ditu. Ya mana Geus menangkeun majikan cenah mana ge heueuh. Geus tenang tah di dinya teh nya. Heeh. Teu lila teh tadi Bu Haji ngimpi. Mimpi naon cenah mak? Majar teh si Iem tuh waweuh cenah ka emak. Heeh. Kumaha lamun bener coba Is? Moal mak ari ngimpi mah sok sabalikna mak. Engke teh, mun balik teh teh leuwih nyaaheun ka emak. Ya gitu lagi nya si Iem mangkat hayang ngabahagiakeun aing. Balik oge kudu bisa ngabahagiakeun aing Is. Si Iem burung-burung oge nyaaheun ka emak. Tubang kolot sama mata-matana. Kayak dilanjut deui penting. Geus tong cerik wae nya mah urang balik ah. Nuhun nya Is nya. Heeh mah sing sehat nya. Kayak ulin tuh ka urang. Kayak ulin ka imah lah. Tadi mah sibuk banget di imah Bu Haji peperen. Lah nyibuk-nyibukeun maneh we ambe teu karasa mah. Oh, imah wae nya. Heeh. Kayak ulin nya. Heeh, Iya, Is Assalamualaikum. nuhun. Waalaikumsalam. Ari nu bager mah aya we. Alhamdulillah dikelilingnya orang-orang yang baik. Kari bajuna we doang sia teh Iem. Buru-buru aya kabar atuh Iem sia teh. Tapi kamari geus tatanya sih ka Ustad. Geus menang cenah dunungan. Geus lega aing tapi nyaho bener nyaho teh da. Angger lamun eueuh kabar mah aing nancan tenang. Didoakeun mah didoakeun ku aing sia teh Iem. Makangan Iem. Buru-buru ya kabar Iem.
Iem lain, Mak. Semingguan sombong sia tengah aku kakolot. Emang eta saha? Ya indung sia Yam. Ih, urang teu boga indung goreng patut kos kitu ah. Ya iya mulak gitu, indung mana iya. Eta sasi meuni gede ah. Emang mana sarannya ya? Iem lain. Lain, di mah ineu. Ya indung sia ya. Gitu, wow, sasi meuni lieur da, ieu sasi. Oh, Mak. Ngaku-ngaku we dulur ieu ngaku-ngaku anak deh ge. Indung goblok. Yam, Bu Haji, Yam, Bu Haji, Yam. Bu Haji. Mak, Bu Haji kunaon? orang gini ngimpi, Mak. Mimpi naon Bu Haji, Busti? Tadi Mak. diundangkeun ku umat teh eling-eling. Ngamprok. Kamprokan. Action. Si Iis ka mana sih nya? Si Iem jadinya ke Taiwan teh. Aing mah aing kapiheulaan beungar ah. Si Iem mangkat ke Taiwan balelo.